Lain Pak, dipikir-pikir mama sakola teh baheula salah. Matakan sekolah teh ulah nepi ka gerbang. Lain kitu da kieu-kieu ge teh pinter baheula mah sakola teh juara umum wae. Percaya teh guys, nu kieu juara umum aing mah. Teu percayaeun. Kegeranya urang canak piagamna diteun si Abah seueur. Percayalah geus, daripada aing teh dibere jatah. Terus eta nu dipikiranna naon nu salahna? Salah nyandak jurusan. Emang jurusan naon kitu? Jurusan IPS. Jadi ujianna teh ekonomi. Kudu nama baheula teh nyokot jurusanna teh IPA. Kok mau IPA? Leuwih ripuh ujianana oge. Ripuh kumaha kitu? Iya, mikiran beban hirup IPA mah. Tuh mendingnya berarti nya. Heeh. Mah, ari si kanjut dina punduk aya teh nya? Saha si kanyut dina punduk? Eta geuning, babaturan mamah teh. Da teu aya babaturan mamah anu kanyutna dina punduk. Meni asa garila aing mah jadi sararieun. Lain, eta geuning anu sok disebut ku mamah dina piti. Saha atuh? Mang Abret. Da Mang Abret mah kanyutna ge henteu dina punduk. Ih, eta teh babasaan Sunda. Artina teh borangan. Pan Mang Abret mah jalmana borangan. Makana disebut oge si kanjut dina punduk Mang Abret teh. Oh, pantesan. Pantesan naon? Pernah nempo Mang Abret saking kuboranganana eta sarena kuat kapeureum. Heran da aku zaman ayeuna mah. Geus mikiran naon deui ari mama? Biasa babaturan mama Mang Abret. Moal baleg aing mah ya mah. Moal baleg geura. Bener, tadi curhat. Curhat naon? Biasa kisah asmara. Kepo aing mah. Eta caritana kumaha eta? Teu pira pamajikanna dibawa ulin. Keheula. Pan Mang Abret mah teu bogaeun pamajikan. Ari eta nu dibawa pamajikan saha? Pamajikan batur atuh. Eta salakina amuk-amukan, teu dewasa pisan. Atuhnya heueuh ieu. Pamajikan mah dibawa batur. Pasti salakina oge ngambek amuk-amukan. Bapak kitu sarua? Atuhnya heueuh bakal kitu bapak oge. Bapak mah. Mah, pan urang teh ieu geus kawin teh lila. Ari mama sok inget tara tanggal harita urang kawin. Ingat atuh tanggal 17 Agustus naon kitu? Itu naon, sok sweet we eta meni diinget-inget. Lain diinget-inget ieu pan eta mah tanggal sejarah saumur hirup sakali. Moal pohon tapi ka iraha oge. Tapi heueuh jadi kaingetan bapak teh. Inget naon? Lain pan harita teh basa kawin teh asa dibayar kontan. Heeh, terus? Tah, nah ayeuna kudu setoran unggal poe. Yeuh, pan meureunan kudu aya resiko sapopoe teh. Budak jajan, mama hayang baso, hayang seblak. Ha, bisa wae ieu, salaki kurang setoran. Mulai muncul. Rudat da, ari gaweuna jeung hodam jurig tutut mah seutik-seutik manyun. Saha nu kitu mah? Itu ceu mun kamari mah ngagenggeureukkeun gumelis cenah tiktokan wae. Ari ayeuna nanyakeun kumaha cenah carana FYP. Pas belum pisan. Uyuhan kitunya. Heeh, nyatakeun uyuhan dasar.